cinta lama semi kembali. Nggak nyobrot anjing kan. Oh, Aul anu mantan baheula SMA na. Itu man. Cicing meh masih nyebar cicing. Bagi nama Bleng. Alah, ieu ke nomor WA. Euy. Lapan banai si kabodas itu. Pemajikan orang maring wae di imah teh. Dek pulih teu gablek bensin. Kalau ya gitu. Sabar, sabar Bleng, sabar. Rajin, oi, karena Bleng. Dadan biasa we dan ieu keur ngelapan motor. Kan ieu atuh maneh mah sombong nih nama cara ulin ka aja. Maneh Bleng ditelepon di WA teu ngabalas. Oh, da atuh dek nga-WA da hoream urang jarang muka HP ya nama. Bleng kuku aya nama zaman ayeuna mah butuh HP teh maneh WA-an, Facebookan, segala maneh. Eta naon atuh motor urang di lapan kitu emang ditipakan di lapan dieu. Nyabak saeutik atuh ni sia teh. Maneh we anu resep Facebookan tuh jeung WA-an urang mah resep kituan naon HP ge gugulu tuh kan mana we urang mah. Reng tadi ke maneh. Maneh HP anu butut maneh jadi berharga. Hayang atuh dan emang bisa gitu dan. Babari eta mah yeuh dengekeun ya Bleng. Udah gak gitunya. Siap. Siap, Bleng, siap. Oh, kemana kita dong? Mana bener dol? Kumaha bener kumaha? Kepatil sana. Kepatil kusai man. Kepatil kumaha dong? Orang denge. Ieu cenah kepatil mana hideung? Kumaha eta teh? Oh, kamari. Orang kamari teh nyolok knalpot teh. Dicolok ku aing nih digerungkeun hidung anjing kudu kanyut. Ayo orang tinggali. Weh, kamana tuh? Dan, karep dan. Mana dong? Eta karep nih gorengan dan. Harap kemana di mana? Eta di Jancagak. Oh, sakat orang rusuhan kayak malahnya. Ayo nya. Oh, tuh. Siap sok hati-hati luar. Jadi ya. Entos atuaan itu ngelapan wae motor. Ka ieu gerak. Ayo naon atuh pan motor teh geus kotor, geus ledog, kudu di kumah, kudu di lapan jadi ame halus. Lain kitu atuh da teh kudu gawe abi teh hayang diresikoan. Ya sabar atuh da posisi jeung rumah tangga jeung ate kieu ama untuk kos batur bisa meulikeun naon sagala rupana, hayang naon-naon bisa dipameulikeun. Panama jelema teu boga apa sorangan sabar kege bakal boga gawe ama ngebeuleuman wae entong batur atuh tumilan naon ya sasabar naon ge kudu perlu proses atuh. Lain sabar-sabar da teh-nya onggal kue teh kudu emam teh. Daik ngagugulung sabar mah moal aya tungtungna nanaon oge. Baik ya adik berjuang sekuat mungkin, sekuat tenaga mujiga instrumen. Nah, kela adik ini telah lieur. Geus lah, adik ini telah. Iron Man marana Tah eta bener, eta cocok. Aduh istri asa kitu-kitu teuing kejam-kejam teuing ka abi teh. Cicing meh masih nyebar cicing. Cicing masih nyebar cicing. Kami masih palsu nih. Cicing lain kana lah mi. 1, 2, 3, 4, 5. Tah, geus milih. Biru, euy, keur ulin ieu mah. Asli teu palsu. Jangan duit palsu, teh geus we teuneun deui. Nyaoan mana jeung urang apa heula sa? Urang mangina oge. Bagi dua tuh. Embung ieu mah milik urang. Sahan mangit heula kan urang geus aya unit lah.
Cicing dia mah ngalieur ke pamajikan si dia nyawa HP ini dia mah. Bukan. Cir ieu euy. Aya euy on euy. Inbox Aul Pehong Aul ihi ini ngeren pisan mah ade euy awewe. Depena cinggulis goblok. Alayu mau cantik ya Inbox. Selamat sore cantik. Sore juga, Aa. Cing ngebales euy. Sore juga Aa. Nah, panjangan ieu mah. Ieu mah obleng anu babaturan sekolah. Anjing ieu si Aul paingan gitu. Anjing nama jadi gelis euy. Teu kos pangeuleuh ke sekolah. Sekolah mah anjing kieu goblok. Ke nomor WA tuh. Alah, ieu ke nomor WA. Anjing mere euy. Alhamdulillah rabbil alamin mere euy. Yes. Anjing euy aing mun ini ti mah ieu euy kotana euy aduh aing mah spotna parem euy kota aja Pak meuli kota ieu duit ceban meuli we anu sagiga cinta aku pamajikan makan top ya. Alah, ieu ngajak ketemuan. Mana? Tuh tos di pangker pem. Enggak obleng teh. Ninggal kamari ge obleng teh angge acuk bereumnya. Wah, tos kulimis teh rapih pokona mah. Udungnya nama berubah tingkah lakuna penampilanna bahkan HP-na oge disusumputkeun. Pem, sama berartinya tanda-tanda pem. Tanda-tanda naon atuh Udung? Tanda-tanda si obleng mah lamun kulimis gitu boga di nengora eta teh. Hah? Maksud Udung teh boga diselingkuhan? Heeh, pem. Anu pokona mah si obleng mah kartuna di dieu pem. Apal segalana obleng mah. Aslina Udung apal kartu si obleng? Ya apal tuh pem. Kartuna ge nya eksis, semua friend, tri, lu eta. Ya Udung mah sok wae serius atuh Udung. Seriusnya ieu mah nya obleng geus boga salingkuhan nu anyar, ngaranna teh Aul. Oh, Aul anu mantan baheula SMA na? Yes. Nuhun atuh Udungnya abi rek dengan nasi obleng tuh mana tuh da? Ngopi jangan mi tuman. TLBK cinta lama semi kembali cek lo gembira mulai mah bisa ulin deui ka imah Aul majikan makan lah cerewet wae ngobos duit jeung duit sok Aul masukan ngabahas duit itu atuh Aul mau nyageus Maingan bener udah digosipkeun teh boga main di tukangeun. teu selingkuh teu ieu mah ieu keur keur naon masang COD di Facebook atuh teu selingkuh atuh sabudon ae pamali deuk naon atuh ka dieu turun wae na galeng wae teh bisa ngagarayam kitu dik naon cicing atuh di imah tuh di ditu nyangu masak istri mah lain digigan ka sawah ningali itu Pamali ai teu pamali ai kabuktianana bener selingkuh. Henteu serius obleng mah teu selingkuh ieu ningali ieu codean eta ulah atuh Tuh bener geuning ieu ngaranna Aul. Jok ieu di cetan sayang-sayangan mesra-mesraan naonan. henteu eta mah lain eta mah bisnis jeung Aul
COD-an eta naon eta marmot kita mantu. Namun benar teh selingkuh, daek hapur sawak-awak. Tapi kan dia kan atuh HP eta kercetan yang kabogo eta keur bisnis. Adiekeun. Nih aing cing hapur lur. Kita aduh abis ya Allah. Hapur jika ieu kena teh jiga daun toke belang-belang amit-amit teu abi mah teu hapur sayang asli eta hapur teu selingkuh bener abi mah teu selingkuh mun teu kapangi